Abah Johanta. Abah Johanta. Naon atuh euy. Mending ka dieu urang podcast. Hayo atuh Bah. Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Abah. Balik di jeung saha? Asep SR Jeung Bang Kuadrat biasa di Johanta Podcast. podcastna Orang Sunda. Ayeuna alhamdulillah tiasa tepang deui jeung arurang atau saminggu ya tepang kumaha sarono henteu kararangan teu ke arurang ya. hayang nempo di abi teu Eta hayang ngadenge di abi teu kumaha kegiatan Baraya Abah sadayana di saminggu terakhir ayeuna merenya saminggu sarua juga arurang merenya sibuk nu gawe merenya nu sakola ayeuna kan geus asup deui meureun sakolanya ayeuna tos mulai pada masuknya ya nu aranyar kenaikan kelas gitu kan anu geus bagi rapot anu geus naon bahasa ieu teh naon samen dah samen eta bahasa zaman baheula pisan samen ayeuna mah kenaikan cenah istilahna teh samen poe ngajar jarum paranti ngaput putri nuga lis lisung kadua halulu luhur kapal udara ya arurang teh ieu teh hoyong naon ayo ngagulkeun lain ngagulkeun nya atoh tiasa tepang deui sareng Baraya Abah ieu teh nya walaupun saminggun sakali urang teh geus teu sabar ya nyempetkeun gitu kan ada mal konten teh da ayeuna mah loba nu komen teh gini nu nyemangatan arurang aya nu ngomong-ngomong eta mic-na kurang deket heueuh yo nya ngomong kurang deket boga mic alhamdulillah peser nya peser kela ieu ngomongkeun komen heula tadi teh ayeuna komenna geus loba tah di YouTube urang di teh YouTube teh geus lobanya lumayan alhamdulillah geus loba nu komen meskipun komenna kumaha nya komenna teh lolobana nu nyemangatan arurang alhamdulillah hatur nuhun ka sadaya subbreaker terus nyebutan naon subbreaker para Baraya Abah we Baraya Abah anu aya di Spotify atau anu aya di YouTube hatur nuhun pisan hatur nuhun kasuhun ayeuna teh urang teh keur pabelit teh make naon itu jadi ieu teh tadi asa pupuk teh naon ya ya belit kabel gitu karena ieu teh karek kapesernya alhamdulillah naon ngaranna teh siapa ya ieu teh naon kondenser tapi tong diangkat kali tong ditembokeun bisi soalnya pabelit keneh ya ieu teh konten orang di episode ayeuna sekaligus ngalanjutkeun episode pertama jadi ieu teh part 2 dari diajar podcast urang teh kan ieu teh masih kene dalam rangka diajar merenya rangka diajar kumaha cara membawakan materi kumaha pembukaan ieu si podcast urang teh kumaha gitu kan terus penyampaian urang ka Baraya Abah apakah bisa keharti apa henteu bener apa henteu gitu kan jelas apa henteu suarana salah sahiji usaha urang teh eta ieu memperbaiki naon audio nu salah sahijina teh nyaeta make alat ieu ge menang ningali dinu YouTube batur ya kan si YouTube batur teh loba nu nga-review
alat untuk membuat podcast cenah. Kebenaran kan orang teh ieu teh konten podcast caritana kurang afdol lamun orang teu make alat-alat ieu cenah. Ari pek teh pas di peser teh gini ternyata bener karasa naon ya ayeuna lamun orang ngomong teh orang bisa ngadengi suara orang sorangan. Ayeuna mah suara abi teh kadengi di dieu oge ayeuna mah. Jadi suarana leutik pales teh bisa bisa di naon minimalisir ulah nepikeun ka suara orang teh ngaganggu ka pendengar sadayana ya ka baraya abah. Nah, kos kieu. Ieu rada kekaresekan ya. Rada kekaresekan teh meureun da dari kabel juga orang can menata. Kabel ongko jeung meureun si alatna teh masih keneh mirah ku urang di di peser teh. Jadi kekaresekan. Jigana ieu mah dinu alat, Sep. Hah? Ieu masih dina kabel jigana itu terlalu pabelit. Iya tuh tadi di jam sabara di jam 8:30 teh entos nyiapkeun bade take podcast cenah mah. Tapi pabelit teh ku nguruskeun ieu nyoba-nyoba ieu teh nyolokkeun ka dieu geus bener encan nyeting suarana geus bener encan gitu kan. Nah, terus kan bae lah wayahna we ieu mah kieu heula. Kekaresakan lah nya. Aduh hapunten. Jeung alatnya memang ngacan komplit ya teh. Jadi nya keur mah dadakan kan. Jadi settingan lagi kos kieu lah. Masih pabelit. Pabelit aja ka kieu. Ieu naon lamun ningali tiga di si Om Deddy ku buzzer mah geuning nya. Mic-na geus alus gitu kan si aya stand anu ieu si headset teh nu geus tiga headset gaming gini kan. Anu ieu negara duit. Ayo, orang mah make ieu we settingan seadanya tapi minimal orang bisa ngabawakeun dengan benar. Insyaallah. Nah, ieu teh orang ayeuna make sound card dari V8 Mixio. Ieu podcastna rada-rada semi review produknya. Nah, ieu teh urang teh meuli ti Mixio naon ngaran brandna Mixio. Ngaran alatna teh ieu sound card. Seri V8. Gitu. Ieu penampakanna juga kieu. Lamun hayang apal leuwih jelasna link produkna aya di deskripsi. Jeung lamun review produk anu rada detail secara penggunaan dan secara spek mungkin bisa lalajo ke channel nu lain. Da urang mah awam urang prepare mah. Prepare juga kurang urang mah. Ya mah urang hayang berbagi kumaha sih rasana make ieu teh. Jeung mungkin berbagi oge ieu kira-kira teh meuli alat-alat nu kieu teh sabaraha. Meureun bisi aya baraya abah sadayana nu ka anu aya kahayang ngadamel podcast atau konten lain berhubungan gitu dengan audio. Ieu penting pisan. Recommended lah ieu teh. Recommended pisan lah. Iya pisan asli. Ya, jadi orang suara laun teh bisa kadengi mata tadi lamun suara laun teh langsung ngadeuketan kan. Tuh, alhamdulillah geunaheun. Jadi ieu teh boga experience atau boga pengalaman anyar di audio gitu orang teh. Mantap batur teh bisa ngadamel podcast atau nyanyi secara jelas atau tanpa pales gitu karena bisa langsung ngecek sorangan si suara orang teh bener henteu si gitu suara kan. Teh emang langsung kadangu gitu jadi pales etik oge orang bisa langsung kadang suara orang teh berarti entong gitu. Berarti kan kudu dedehem heula. Benar-benarkeun heula gitu kan. Nah, jadi anu baraya abah nu bade ngiringan oge ngadamelan podcast atau konten lainna anu berhubungan dengan audio teu kedah risau ieu teh hargana terjangkau.
Itu hargana sabaraha ieu teh cenah Kang? Anjir Kang. Kang Azep. Ya jika orang ge ieu nyicil we hiji-hiji. Meureun di baraya Abah nu atos lalajo episode nu saacana kan nembe ka peser ieu. Kamari teh ngecek sound teh gini. nembe ka peser hiji mikna ya kan. Nah, alhamdulillah gitu kan naon eta? Ieu no baraya Abah nu di Spotify teh teu apaleun. Eta teh keur naon? Jadi biar teh Keur nunjukeun ye. nunjukeun efek teh katoel jadi suaraan. Nah, meser micna eta teh sekitar hargana teh sabaraha? Sabaraha coba? 200 ribuan. Nah, 180 ribuan lah sakian. pokoknya Mendekati 200. kurang 1.000. Jeung ieu keur free ongkir meulina. Nah, Jadi eta bebas. 200 ribu. Terus orang nyicil meuli naon deui? Ieu headset masing-masing meuli. Alhamdulillah ya headset jadi merenah lah headset teh. Jadi tiasa ngadangukeun suara urang sorangan. Nah, terus anu geus sapaket jeung naon? Mixing. Jeung mic. Oh jeung micna. Jeung mic teh ieu aya mic splitter. Nominat mic splitter. Aduh. Terus ampura ya gegeresakan. Soalnya ieu sabari dicabak. Ya maklum lah barang ekonomis jadi kurang kualitasnya rada etik lah. Nah, Tapi jigana lamun halus. prepare urangna alus mah jigana moal dipikir. Ya splitterna gitu kan teh ye. Kabel-kabelna ieu teh terpisah oge anu bade meser oge mangga di deskripsi aya link naon list produk naon wae nu kurang di peser termasuk jeung ieu tah sound cardna teh ieu harga sekitar 100.000 Tuh murah. anu bade ngadamel podcast kudu bingung mahal alat-alatna. Betul. Ku iya oge kan alhamdulillah bisa lancar. Nah, dengan harga 100.000. Iya geus alus pisan. Ieu sabarahan tadi teh? Ieu 200.000. Ieu 200. Ieu 100. 100. 300 nya. Headset masing-masing 100.000 lah nya. 100. Ya, aya 2 berarti 200 tambah ieu headset 300 tambah 200 jadi gope jadi 500.000 ditambah splitter ya kabel pendukung eta sekitar 50.000 lah ya 550 tos biasa gini rada awon tapi dah gitu urang teh daek mau tidak mau nya kedah modal gitu kan si suarana merenah karena orang teh meureun niat kan kirang aya niat mah meureun nya kudu marketkeun we gitu nabung tuh jadi alah jadi dia teh aya suara kipas angin teh modifikasi jadi produksi by ASR. Jadi si mixer ieu teh bisa naon wae line mixer naon sound card si sound card ieu teh bisa naon wae nyaeta bisa ngatur-ngatur suara urang. Ieu dari segi naon ngaranna teh aya echo-na. Tes echo cek 1 2 ieu teh bisa di setting diputer-puter gitu tah. Echo tuh terus bisa oge si sound card ieu teh bisa connect ke musik cenah. Ke musik tapi bisa oge bisa lewat kabel. Siga ieu lewat kabel terus biasa atau Bluetooth. Nah, ieu geus dikonekeun Bluetooth-na cobaan. Urang tadi tos ngonekeun si Bluetooth-na bari di play di musik. Ayeuna urang testingnya kumaha cikan. Hari musik ada musikna cuma aduh hampura anu resep kasih Hula Hoop teh saha? Hula Hoop teh band indie. Oh. Orang tak apal orang. Aduh,
apal kumaha ieu mun apal bae lah nya. Baik. Ngomong ieu nyen podcast di kasur teh katingali juga Tah kan disadiakeun bantal. ditutupan lah. Beuteungna Oh iya katingali. aya hewan saeutik. Oh, aya hewan. Oh, geus. Oh berarti suara orang bereho. Aya hewan. Oh eta. Sok, geus bener. Ayeuna urang tesnya musik cikan Bismillahirrahmanirrahim. Prung. Nah, letikan dong. Oh, letikan oge bisa dari Oh. bisa dari kondenserna, bisa dari sound cardna. Oh nice. Sok. Tuh halus pisan. Iya jadi anggar ya. Dengan HP anggar Ya bisa lewat Bluetooth. langsung. Jadi Nah. kurang bisa langsung kadangu. Jadi bisa aya backsound-na. Nah backsound bahasa keren nama. Aya backsound. Naon deui nya ieu teh? Oh iya anu mic ieu. Naon? Jadi jelas henteu suara. Hah? Jelas henteu suara teh naon? CMC. MC. Nah, Nah, ieu mode langsung ya tanpa aya edit-editan deui. tanpa peredam lah merenya. Peredam, tah, ieu. noise. Ieu make peredam noise ya. Cek Nah, tah cek. ieu rada buleud di suarana. Bulet juga tahu. Terus ieu teh aya oge naon? Tombol-tombol sound juga efek gitu nya. Sound efek juga aya tangan aya Anu ngeprokan. aya embrace. Oh, aya manuk gagak. DJ gagak. Naon bahasa Sundana naon manuk gagak? Mencuing lah. Kunci. Nah, ieu. Mencuing lain. Ah, Beda. Ayo gan suara Main PB. disurakan. I like it, I love it, I want some more. I like it, I love it, I want some more. Iya Suara teh. orang lu. Sebenarnya mah orang mah ieu nyen konten itu teh jadi juga jelema norak we. Tapi memang bener jadi pengalaman nu alus gitu kan. Nah, orang teh bisa ikieuan teh gitu nya. Naon? Orang dia fokus ngadengikeun lagu bina cita lagu na eueuhan. Soalnya tadi teh keur geunaheun ngadengikeun. Iya kan si monitorna diletikan heula. Soalnya lamun orang ngeprok nu lain. ngeklik naon si sound effect eta tarik pisan ka dieu ka dingena ka dingena jadi lalaunan. Ya orang launan heula monitorna tetep ka ieu da tetep ka putar. Tetep ka record meureun. Ka record teh nya, ka record meureun. Record lah. Saya juga kiss ya. Kan tariknya. Oh. Hampura. Nah iya. Ayo oke. Suara seri. Wah, seperti itu saya. Ayat 12 sound effect. Geus lah tong dicobaan di. Kekeresakan wae. Eta lah di Oke, mohon dimaklum di setting. Prepare orang lebih matang. Lebih Sundana teh naon matang. Asak, lebih asak. Kudu asak-asak ngakul. Gitu we review nama geus kitu we lah. Jadi Pengalaman orang teh make sound card ieu teh memang benar membantu yang orang nyeun podcast. Jadi rasa pisannya di podcast orang anu mimiti tanpa nanaon, anu bener-bener polos di HP, nepikeun ka ayeuna boga alat-alat lepas kieu. Aduh. Alhamdulillah. Jadi suara teh bisa jelas kurang Nya. gitu kadenge. Itu kan dalam rangka sumanget orang oge jang menyapa baraya abah sadayana gitu kan anu atau support gitu kan masihan komen-komen positif di YouTube orang gitu kan aya oge anu ngawas-up langsung ke orang nu rencang anu caket merenya Anu caket-caket kan sok aya nu nga WA geuningan. Kumaha cenah. ya gitu we naon
semangat terus Sep. Nah, ini nyemangatan. KBG alhamdulillah aya nu ngawean. Gitu. Awewe, lalaki awewe. Lalaki. Ya teh orang teh karek sadar lain sadarnya. Peka. Bahasana naonnya lain peka. Jadi si anu tadina orang kan ngadengikeun konten podcast batur gitu kan. Terus menyangka bahwa eta teh wah babari jigana kitu Nah, ternyata. cek. Nah, Aduh, kieu pisan sorry. pareman heula we ieu musikna. Cek Berarti jigana cek cek. Oh, dari suara eta, Bang. Dari suara kipas angin. Kipas angin orang pareman. Sok, mari ngobrol lah jeung Baraya Abah. Aduh, iya baraya rada di break sebentar jadi nama orang ngobrol we jeung orang galanya. Kalau si Asepna cenah mareman laki pas, cenah benerkeun. Geningan, geus bener ternyata digeserkeun hungkul. Tadi orang rek ngobrol loba we. Pribadi we ieu mah tadina. Ngobrol si Asep. Aya si Asep deui ternyata. Jadi si soundcard ieu teh alusna sih memang karena ekonomis gitu kan eta unggul. Terus fungsi-fungsinya memang komplit. Cuman tadi teh orang nyoba-nyobaan teh ternyata aya sababaraha kekurangan. Ternyata mungkin dari perkabelanana. Jadi kabelna rada awon gitu kan. Awon jadi sensitif lah. Kuduna kan lamun misalkan geus connect teh klek gitu terus direk dioyag-oyag ge aman gitu ya mah kuduna. Ieu mah oyag setik rada kos tadi geuning berbekan gitu kan. Terus lamun misalkan kan di tukangan soundcardnya teh aya sababaraha soketnya. Aya jang charger, aya jang ieu teh musik gitu kan. Aya jang mic jeung headset oge gitu kan. Eta teh lamun misalkan kaganggu saeutik teh jadi rada goreng. Jika ieu kan suara Abi kan tadi leungit. Jadi rada aya nu kararitu. Aduh. Tapi lain nyalahkeun si soundcardna nya, si soundcard nama halus cuman urang teh keur diakalan hiji soket kumaha carana meh bisa make dua device gitu kan. Meh simple meh tiasa podcast jang duaan gitu kan. Tapi juga ayana jika nama lamun pakai meja jika nama rada merenah mual kusruk kabelit ieu juga namanya jadi pakai meja pakai stand. Balik deui tadi kanu ieu orang lamun ningali konten batur gitu kan. Nyen podcastnya asa babari gitu kan. Geuning ieu karek episode ka-7 oge aduh geus kieu gini gitu kan kejar tayang gitu kan. Orang teh kudu take podcast rutin lah. Kudu rutin unggal mingguna. Orang lamun take podcast jam sabaraha Bang? Urang mun take podcast teh nya tiap balik gawe jam sabaraha? Balik gawe magrib. Terus prepare nya sajam 2 jam. Prepare tuang heula meureun nya. Tuang heula. Ngaberesan heula kosan eta meureun acak-acakan. Nya kieu ayeuna ieu ge sakieu teh tos diberesan tapi sakieu teh beresan alhamdulillah tapi nya katinggalna geuning tidinya masih awet-awetan. Ya kudu meluangkan waktu lah gitu da urang teh hayang berkarya cenah kan nya kieu lah. Jadina urang ngabahas beberapa hal anu mungkin aya di masyarakat gitu kan atau pengalaman Bang juga kemarin kan ngobrolkeun naon Liverpool gitu kan. Terus pas ayeuna teh kan orang
loba ieu sebenarnya obrolan teh. Kan Soalnya kan aduh waktuna kan tadi ngetek rada pentingnya. rada penting. Rada nih emang geus penting komo Yes, penting. si Asep keluarga kan. Pasti. Aduh. Misalkan telat balik ke telatnya geus ditelepon, dikirilingan. Di mana keneh? Rek Jadi- balik moal. Namun misalkan kepentingan ayo bahan moal dibukakeun pantau tah. Moal. Tong gitu, Jang. Ya anak muda teh yang serikeun ya. Oke, jaga. Geus gaduh pamajikan mah. Mangga di raosan. Aduh. Tingke sugan lahnya. Sugan tah ieu anu baraya Abah urang doakeun ka bang-bang teh sing enggal 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 nikah, naon? enggal nikah. Punya teh enggal damang. Heeh. Jadi sebenarnya mah aduh bete. Kita geus sabar menit itu 25 menit. 25 Kayak gituan nungkul. kita nungkul itu ya tadi yang nyarita ieu saya kurang teh. Besakur balik gawe ultah Jakarta teh. Rek nyarita ayeuna apa? Henteu. Tapi juga nama Kewe. kewae. Ya mah podcast dadakan. Oke sadakan Karena nyaeta erek nuluykeun deui naon diajar podcast podcast anu kamari ka anu hiji. part 2 ya. Dina Urang part teh geus aya kemajuan. Nah, jadi santana orang rek nge-review lah. Ngareview ieu ayana suarana goreng kene nya wayahna lah. Nah, jadi nyame ka tempona orang teh bener-bener, wih bener ya cenah rek nyieun podcast teh aya progresna. Aya progresna. Ieu teh memang niat. Eta. Jadi orang teh hiji meureun urang geus niat bener-bener erek nyieun podcast, bener-bener erek maju dina podcast insyaallah nya. Insyaallah nya. Nah, ayeuna teh subscriber orang geus naik Alhamdulillah. di YouTube teh geus Geus sabaraha ka? 100. Bukan 100 sungguh. Terus viewer naon pemutar lagu di Spotify. na. Eta anu nga-follow urang geus aya genepan. Alhamdulillah. Nuhun baraya Abah. Anu genepan eta teh geus di play 20 kali. Nah, saya nu nge-play 20. Alhamdulillah hatur nuhun kabaraya Abah. Lamun baraya Abah sadayana hoyong yang apal kabar terupdate dari Juhanta Podcast, mangga di follow gitu kan atau di follow-nya Instagram orang ya di deskripsi gitu. Di deskripsi Facebook ya YouTube-nya. Lamun yang di Spotify mah ada deskripsian ya. Paling kayak disebutkan kos kumaha. Jika Instagram orang teh di @asr.20. Bang Bang di kurang di @habengbeng. Habengbeng. Beng. Hah? Beng. Bener. Beng. Lain kalau ngalau. Sabari ngecek mic ieu mah kadenge soalnya suara orang gedangan. Cek urang. Cek batur mah goreng we. Ya, ulah geus lah kita unggul lah. Orang mah yang penting mah baraya Abah dimanapun berada. Mugi sing sararehat. Mangga di komen, di subscribe, di follow, di share ka sosmed atau ke grup WhatsApp anu aya di HP masing-masing. Share, like, comment, subrek karena kepala subrek. Di ieu tong hilap di Spotify oge kudu di klik bintang rating, di rating, di pasihan rating. Jika Gojek. Dikasih bintang 5 maksimal. Nyamun misalkan bintang 4 gitu nanang. Eta mah bintang 4 naon jenderal tadi. Atur nuhun nah kasadayana. Apunten upami teh jelas kontenna sakieu ayana. Jadi ya sekian dan terima kasih. Yo, Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.